Bahari geus aki-aki mah ulah sok resep kana manuk, bahaya ya nama. Low battery. Lah kok setelah laki resep kana manuk. Laki mah resep kana apem karena manuk. Manuk mah boga, kudu resep kana manuk. Emang kunaon karena resep kana manuk masalahna? Lain manuk Low battery. ieu Please mah charge. aki na berita pira ieu. Nah ieu na berita Kompas. Coba nyokot manuk meureunan wilayah Taman Nasional. Nyampe ka diadili 5 bulan kurungan penjara. Ya geus kieu tak kitu karunya besi di dinya kitu beunang. Pan urang kumaha nulunganna lieur. Oh, Please charge. nyonyo atuh ngalaman manukna. Ai kaki mah atuh kudu bijak atuh terkecuali mah budak ngora meureun eta mah jang jualeun. Ari aki-aki mah jigana mah jang piaraeun. Kudu bijak jadi pemerintah mah meureunan. Mana anu kudu hukumanna berat jeung mana anu hukuman anu ringan aya kae mah bijaksana kiberkeun we geus atuh pada mah karunya aya geus aki-aki mah itu boro-boro di eta mah di nasel di mah geus ripuh aki-aki mah karunya